Naon itu. Oh, aku mah. Sok. 20, aku masih tos genep tahun dibayar. Teuing, tambahan deui tah. Sugan ketemu segenap, ha? Lapuna paruman panos. Iya bulan. Tanjul iya bayan. Bulan teh aya nu nungguan, aya nu leuwas. Leres teh. Bae ngajem make ketemu beungeut urang. Tanya pan kumaha carana boga suara halus gitu. Coba tuang naon atuh neng suara meh halimpu gitu neng. Cobaan tuh. Tapi mah ngomong kadong-dong gitu. Itu euy. Kalau mana mah sikil tapi ditarik keluar dari kajero. Neng tuh mani kubik nya geulisnya suantana sae. Jeung neng mah seungit ya. Popon. Ya. Biasa loba surat cinta orang surat bisa seberapa ratus. Pasti numpuk pak. Ya. Atuh abi bari ngagarekeun surat cerai Pak ka Bapak. 2000. Ada di luar. Mah ka dia mah. Lain gitu siga mana pon bener persis. Oh iya mah pink ieu mah ieu personil Ceribel po pink. Geus si pon. Apa? Blackpink. Oh, tinggali Surat cinta di wae. Ya, alhamdulillah. Anu ngaririm teh karolok teh. Ya. Hari itu mau naon di kantong? Kade mau batasan lah. Pokoknya dagang pembatasan. Parisa kenal deh. Parisa. Ya, nanaon. Ya, bubar. Ya. Oh, sok. Parisa nang desira nanti. Saya. Calik. Ada bisi Oh, cici surat naon geus? Aya surat aya. Oh, aya atos, Pak. Loba duitna. Oh, Bu ari ibu Bang Emok lain. Iya loba ting suratna. Oh. Geus digede. Calik. Yuk loba ting. Ya, waduh surat loba surat. Kenapa? Kan kira menimbulkan keirian. Ya, tuh jauh kayak mah jauh bisa. Hah? Ibu orang mana? Masalah gintung teh mana? Kelari. Ya. Masalah naon? Hari ibu awewe cari gula. Hiji bisa. Naon deui? Oh, cari. Hari jeung si Popon ada lanceuk. Jika namanya apa? Eta sariban Samirip mah beh. Kunaon teu ngalawak si Popon? Oh. Kunaon ibu urang Gintung Sari. Jauh ti dia. Deket tetangga desa. Boga salaki. Lalaki. Lalaki. Salakina ka mana? Aya di bumi. Izin teh lah ka dia. Izin tapi tadi Henteu kan? Teu meunang atuh awewe kaluar timah ka salaki. Warang Bapak. Kusaha. Geus usahakeun nyarios ka Bapak. Naon? Kunaon? Ceritana teh ieu Pak punten nya. Naon? itu. Abdi teh ngabawa sawah Pak. Oh, aku mah. Sok. 20, aku masih tos genep tahun dibayar. Teuing. Kela ibu ngajual sawah. Kasaha? Ka perumahan. Sawah saha? Sawah Ibu Abil sampai ka tos maut ibuna. Oh, sawahna sawah ibuna aya suratna. Tos di ieu tah ieu nu. Lain surat sawahna aya. Tos si Canda. Tapi teu dibayar. Bayar.
Pon baca pon. Bacakeun, leutik. Aya kuetan si naon ieu? DP. Sawahna sabaraha lega? Naonna sawahna sabaraha lega? Dua lebaran si Teti. 2000 meter. Sameterna sabaraha? 250.000. Baheula karek di DP 120.000 juta. Mundar mandir janji. Perumahan naon? Perumahan eta Keramat. Kan? Perumahan naon? Ke Bupati itu ke Bupati. Panggil perumahanana. Pak Kapolres. Berarti ieu teh lain hiji pasti loba. Karunya kan leutik meuli kieu. Laki. Ai sertifikat geus dicokot. Ari janji wae maja teh kumaha nu di atas wae kitu. Di atasna saha? Ya, ke ku Bupati. Nah, ke Bupati diekeun bereskeun. Geus ieu pasikeun Bupati, cepengan eta. Ku Bupati. Gintung salah. Tego. Ibu ke kantor ke Bu. Terus Bupati kantor mana we? Geus saya Bupati beresnya ieu nya. Panggil kieu we carana perumahan panggil we. Beres, Bupati di dia mah beres satu. Lamun ku Bupati teu nurut dipanggil sina dipanggil ku malaikat Ijroil. Benar. Kumaha Bupati nuhun. Terus hari ece gawe naon? Jualan, Pak. Jualan sawah. Di mana? Eta di mana sih? Teu nyaho. Apa nu dagangna ge ece lain kuring. Ngadek saking ku gemper. Di YouTube. Aulah dagang sangguna di mana? Di eta tadi Citarung. Atuh teh leuweung. Sana meuli mah. Di sana. Nu bade kamari menang Di gunung. naon di Pengairan. Hah? Yang dibongkar warungna. Oh, ku Pengairan da kudu dibongkar sisi warungan mah. Apa eta teh keur ngahirupan Oh, Mas antrenna di mana? timur. Terus Nur Gojali saha Dor Gojali teh? itu kan nggak lupa Anu keur pasantrenna geus da eta mah kewajiban negara kudu diberesan nya. Urusan budak pasantren, urusan ke dagang urang nempatkeun. Tah, ieu jangan bekal budak pasantren dibere ayeuna. apa kita narik rezeki baru Ai tanah ibu teh sabarahaeun? abdi teh meser teh kamari teh 50 juta kayak eta terus lidangdanan CF 110 menang nambut bang Eta naon? ngadangdanan Warung. Kuring mah nanya eta tanah baheula. Naon? tanah naon tanah naon Eta teh guluna sabarahaeun tanah teh? sawah Pak, sawah. Sawah teh. sawah teh 500 lebih tos dibayar 125 kamari teh ditatagi Jadi lamun 250 kali 2000 meter 500 jutaan. Baheula karek berarti taruh 550-an. Karek dibayar 120. Loba keneh atuh. nuhun Pak jaba eta teh wari naon malah Bagikeun ka sabaraha urang. mate entos nyarios wasiat teteh engke Di mana busiatna? Wasiat Pak. Wasiat Pak. Wasiat mencet nawa ujang Pak.
Guys, eta hutang ka urut kamari bang nginjem sabaraha? Mbak 150. Nginjem bang ece ngadang-danan. Gede-gede teh nyokot bang. Gede apa jeung jualan Pengairanana di tembok Oh. Bang. Itu tembok udah 150 jutaan. etana 50 Kasaha. ka anu tadina warung-warung. Oh, jadi meuli 50 juta eta teh tanah walungan teh. Kasaha meuli tanah walungan 50 juta. Kasaha. Oh iya. Kasaha. Oh, Hah? kan hayang jualan teh Kasaha ka pengurus PJT, ka BBWS kasaha. anu gaduh tempat eta Nu boga tempatna saha? hilap deui angkat ka Saudi apa nama? Walah, kamar nu di Bekasi ge sarua meuli 40 juta. Ieu teh loba pisan tanah pengairan di Jarualan. Tambahan deui tah. Sugan ka tebus kenah, ha? Mana teuing ka mana kuring rek mulang ka mana bu geus kaurung gunung baraya pada ninggalkeun nyorangan kuring nyorangan lempang tepugu tujuan poek jalan pangbalikan hirup geus eueuh nu ngaku Gusti kuring lali kumaha anjeun nu ngaturing hapna angin nu ngusikeun ieu diri mepelingan saban wajib ulah owah ku panghina sadaya dawuh mentenang moal papanggih jeung Gusti lamun teu mendakan nyeri naon anu
sadaya dawuh mentenang moal papanggih jeung Gusti lamun teu mendaka nyeri naon anu kaalaman jalan hirup prakakonna rahayu panungku indu ngadekeun lembut pakuan Gusti kuring lali kumawasa anjeun nu ngaturing hapna angin nu ngasihkeun ieun diri ngepelihan saban wajib ulah owah ku panghina sadaya dawuh mentenang moal papanggih jeung Gusti lamun teu mendaka nyeri Gusti kuring lali kumawasa anjeun nu ngaturing hapna angin nu ngasihkeun ieun diri ngepelihan saban wajib ulah owah ku panghina sadaya dawuh mentenang moal papanggih jeung Gusti lamun teu mendaka nyeri Bukan, bukan, bukan jalan. Kasih jalan, kasih jalan.
Awas copet awas. Awas dompet, 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 dompet. Awas perawan hilang awas. Awas hilang keperawanan. Ibu, aduh tuh ya ramai banget. Ayo, kasihan, hei. Jalan. Kasihan bapak, kasihan. Tinju. Ayo. Aradang, kasihan hei, kasih jalan hei. Jalan. Awas hati-hati dompet, tapi. Awas hilang keperawanan. Awas. Ayo alien di luhur. Dedi, Shirley kumaha Pak Dedi? Dedi, Gubernur Maluku kumaha? Handphone. Aduh, ternyata gerah ya. Panas ya. Alhamdulillah kawal Pak Dede semangat selalu. Mantap buat CMC. Mantap. Aduh. Lihat dah tuh. Banyak yang bergulung-gulung. Go, budak Pak Dede, go. Awas sampai, awas. Ya, kan bilang apa ya kan? Awas. Mama kasih jalan dulu. Ini HP suami saya loh. Ini HP suami saya, Mbak. Udah sini. Ini awas.
Sono ya? Bapak report susah Pak. Pak report wing susah. Repot rusak, Pak. Pak maju. Jalan yuk. Masih jalan, euy. Ayo masih jalan, euy. Udah masuk ya? Udah masuk mobil. Masuk mobil. Udah. Yuk gandengan. Gandeng tangan. Ya, dempet. Dempet, saya mah. Kasihan lihatnya. Bang Jul ikutan dempet ya. Dempet. Ini sama petugas. Sama petugas. Aduh, mantap. Buka jalur. Yuk, buka jalur yuk. Oke teman-teman ya, Pak Dedi mau pulang. Alhamdulillah ya. Sekarang kita buka jalur untuk mobilnya lewat nih. Ya Allah, ini ramai banget ya. Ini ramai banget warga, pada kumpul semuanya. Maaf ya. Bapak Aing ya. Mantap di situ aja Pak. Gagal ya mah. Terus Pak Tucan. Telat dia nanti. Balik gawe. Yuk. Sambung. Nah, situ di mobilnya Pak. Apa lah daripada itu. Di mobil juga dikerumut. Apalagi lari. nanti kita bantu. Kamu bisa ujian nanti susulan, ya. Mantap Bapak Aing.
Aing jos ya. Aing jos. Alhamdulillah. Dadah semuanya, dadah. Dadah. Oke, rombongan Pulang. Alhamdulillah. Ayo sami-sami. Dadah. Nah ini pengamanan ya, pemadam kebakaran supaya tidak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya, teman-teman. Mana Pak Dedi? Ketemu nggak Pak Dedi? Kenaon Ibu? Hilang Pak kayaknya. Mana hayang dipotong. Oh iya. Ntar lewat ini ya, lewat video mudah-mudahan didengar ya. Tuh anak saya tuh yang masuk SMA tuh tadi nangis-nangis pengen dipotong. Ini sama ayah saya aja bareng. Dedi juga nih Dedi. Dedi Dukun. Kalau aku Dodo. Jadi Mulyana. Dede Mulyana. Aduh. Masya Allah, alhamdulillah. Dulur CMC, Bapak Aing udah pulang ya. Wah luar biasa ini antusias warga Karawang untuk hadir di acara Nganjang Kawarga ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan next Bapak Aing semakin yang terdepan dan jalan-jalan di kota Karawang, semua gedung, infrastrukturnya semuanya maju jadi Jabar istimewa semuanya ya. Alhamdulillah, jos pokoknya Bapak Aing. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di YouTube Chef Mojek Channel untuk dukung saya sebagai aktif saya biar terus saya menebar kebaikan ya. Alhamdulillah ini tim dari Desa Klari Karawang berkah orang baik. Yuk lanjut lagi di vlog-vlog CM. Baik Pak. Halo Pak, Assalamualaikum. Baik Pak ya, Pak ini sudah hadir di Desa Klari ini dan bagaimana kesan-kesannya Pak acara Nganjang Kawarga ini Pak? Nganjang Kawarga luar biasa, terima kasih banyak Pak Dedi dan tim semuanya lah ya bantu acara ini. Kebetulan terima kasih banyak kami berkesempatan di Desa Klari ini sukses terus buat gubernur kita Bapak Aing Mulyadi antar lapangan. Alhamdulillah lancar acaranya. Lancar ya Pak ya acaranya ya. Yang telah membantu sehingga terlaksananya aman damai tertib teman-teman. Sip lah jos. Mudah-mudahan Karawang sampai lagi Pak ya. Yang amin. Infrastrukturnya jalan dan yang lain-lain ya. Terima kasih banyak Bapak. Untuk kita Klari Pak. Ya,